Ayeun bi si Enok ngobrol sama bibi. Ngobrol naon Eta nu rek dijodohkeun teh ku urang. Oh heueuh ngobrol eka indit ka Saudi cenah si Nok. Karek ini ke Saudi kumaha budak teh. Ka mana Nok? Indit Nok mah ka Saudi Heula jeung init sagala dieu keula. Tong janji init sagala. Setelan ieu pikeun kaki ieu tinggal. Senal papalingpang caritana rek ka Saudi. Jeung naon atuh jeung mamawa jejer Nok. Yeuh, di Saudi mah padang pasir. Eueuh balong eueuh komo walungan nu jiga kieu. Jang naon ieu jang naon. Ih, jang nguseup onta di Saudi. Ini nguseup onta cenah. Make naon eupana nguseup onta ai bibi? Make cacag kopi ge bisa Boa ebah. Nguseup onta cenah make cacag kopeah eupana. Parah anjir. Ya, Nok. Nok geus buleud arek ka Saudi. Buleud Ya, cek amah mending pikir deui. Lah kok ngebating di pikiran keri indit Nok kan itu ka Saudi jung. Ini sarwana bibi kumadi. Lagian gak lanjut ke belum cedok pisan. Atuh si Nok mesti ngrandage piraku dijodohkeun jeung salembur mah. Si Nok kabayang tertumpakan ku salembur atuh ngeureunging lid eta kacangna. Anjing. Naon itu bi naon? Nya piraku atuh jebol lamun misalkan Nok boga anak saha bapana neanganana. Anjir beki sasab ieu. Ya, Allah nu nyinglid Allah bi. Allah nu nyinglid. Jeung teu kudu bingung neangan bapana. Maksud Nok dikawinkeun jeung batur salembur amih deukeut seserahan, lain batur salembur dikawinkeun kabeh jeung Nok. Allah nu nyinglid Allah bi. Allah sirah bibi cek orang mah jeung sirah Nok nu nyaring lid mah. Ampun teuing. Stres anjir aing mah lila-lila mah.